Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Cai nggak emak ke mana? Emak, idu ka mama nuju indit. Indit ke mana? Pan geus Duka. 3 minggu teu setor ieu. Ih, duka atunya. Kayak kira kemana teh hilap deui. Kayak kira teruskeun nya, Pak, sekedap. Budak. Mak, cek tukang kosipa, mak indit ka mana? Ji bejakeun WG mate indit ka Tasik kitu eueuh jung bejakeun kuat. Oh, nya tuh, Mak. Kumaha ceng aya mah teh? Tadi teh cenah saur emak. Bisi aya bapak kosipa, bejakeun bae cenah mana eueuh keur ka Tasik. Nah kata si gawe naon? Ih, duka tuh. Kayaknya cong tanyakeun deui. Budaknya. Mak, cek tukang kosipa. Kira cenah balikna. Bejakeun kitu ka tukang kosipa mate teh jadi ieu ka Tasikna kalah kali jadi nate ka Banjar jung buat bejakeun. Oh, nya, Mak. Heeh. Bapak kosipa. Saur mate dah kata sikna teu cios nada mobilna taya banan sabelah kalah ka Banjar. Terus ayeuna kueuna ka Banjar. Ih, duka. Kayak tuh nyasang terus deui, Pak. Ih. Ya, Mak. Cek bapak kosipa cenah tadi teh lamun mak geus balik kerap bayar cenah kosipa da geus 3 minggu tuh bayar. Heuh jung bejakeun ulah dibejakeun maker masak ayeuna jung. Heeh. Nah teh budak kumaha pisan atuh. Tadi ayeuna we bulak-balik beja ka Banjar ka Tasik. Teuing budak. Pak kosipa. Tadi teh kan mah ka Banjar. Di Banjar aya musibah banjir. Jadi matena teu uhih kalau ningali banjir. Terus ayeuna teh setor moal ieu teh. Iya tuh duka. Terang ka mamah wae engke. Nyanggeusnya ayeuna mah kieu wae. Bejakeun ka mana? Aya bapak kosipa kitu kira mayarna geus 3 minggu ye. Ari mama aya Pak kan merun sono ngan teh tara-tara teh mun bisi aya bapak kosipa cenah. Tadi teh bejakeun man juga ka Banjar. Nyanggeus atuh ayeuna bejakeun jong. Hanya Pak. Dah heueuy ibu-ibu zaman ayeuna. Nah status mah heueuh jalan-jalan, shopping segala, ada hutang ting talek-tek di mana-mana. Ih, nah bapak kosipa ke mana nya? Yuk, cekah. Kayak itu teh bebeja. Bagus balik susulah. Iya, kita popoya. Kita mah kopi, buka puasa. Ya yang kita popoya.
Kosipa di pilarian ku abi kemana wae. Neneangan urang ek naon ceng, ek mayar. Kapan abi teh Pak bade iya bade nyaurkeun tadi ning pas acarikeun cenah ka emak aya sarumah teh tadi uhun cenah. Eta maneh ka dieu nyusul jauh-jauh ek nyebut uhun hungkul eta teh. Uhun Pak, Uhun hungkul uhun eta teh. uhun Pak. Ceng maling sukan wae bari bayar ek ngomong kitu hungkul mah. Uhun tak. Bapak Kosipa mah loba duit nanya. Nya loba ya duit mah ngajakan lu batur, ceng. Lamun enceng hayang loba duit kos Bapak Kosipa kumaha carana nya? Ya gawe atuh ceng hayang loba duit mah mun cicing wae mah malah aya duit. Atuh enceng ilu gawe nya kos Bapak Kosipa. Oh, hayang gawe. Bisa hayang gawe mah ari enceng bisa nulis jeung macan teu. Hah? Nulis jeung maca, tapi dah bahasa Inggris mah enceng mah bisa. Hah? Bisa bahasa Inggris cik kumaha bahasa Inggris namanya? Monkey alias monyet, anjing alias dog. Bapak berarti monyetnya. Ih, udah aku sugan teh eling. Kumaha Bapak Kosipa? Enceng bisa gawen tuh. Oh, bisa hayang gawe kos bapak mah ceng ngan syaratna ceng kudu bisa maca jeung nulis. Kudunan ceng sakola. Hah? Sekolah Pak? Uhun ceng sakola heula ayeuna mah jing bebeja ka emak. Engke mun geus sakola geus bisa maca geus bisa nulis engke ku bapak diajak gawe. Oh, nyapa atunya? Nuhun Pak nya. Bagian ngopi. Gue nang dia mah yang halus. Ya. Aduh. Sedap. Tapi sih kurang itu ngopi tengah rokok asa teh enak ya. Kayak sebuah kuntung aing kenapa? Aduh, korek lagi eueuh dah.
Hah? Oh, sama tuh. Hah? Kenapa nih bisa bawa iya, oh, cerman. Emang kudu nyeun deui ya aing mah. Hah? Ini rokok Andi. Aduh, bermerokok kuntung leungit deui. Geus dijebur, geus tanyaksa pemajikan rokok kuntung leungit di parete. Kopi tinggal sakieu, ulah deui. Surat yang mana? Molor ya. Hah? Baju aing ke mana? Hah? Saya kana baskom kan ieu? Hah? Gua saya teh ngerjain aing dia teh. Sakehet. Naon kehet aing geus menang di budak eta. Awas ya ku aing. Mak, jangan ngomong, rek carekan moal. Ngomong naon? Rek carekan ulah moal. Moal sok ngomong naon? Ceng teh mak, yang sekolah, yang kos batur, yang bisa maca, yang bisa nulis. Hah? Sekolah. Ya lo, sekolah teh biana teh gede, kudu loba duit. Geus lah ulah ting sekolah, nu penting mah hirup we urang mah. Jika penceng teh yang kos batur mah, yang sekolah. Geus lah ulah ting lah. Ating sekolah, loba biayana, naripu ka kolot. Ji kapan mah? Teh yang kos batur mah, yang gawe. Lah enggeus lah ulah ting sekolah, loba biayana rarujit ka kolot. Dia tuh mah pada sekolah. Lah enggeus ulah teuing cokolot ulah semua sok. Nah. Je budak teh kolot keripu kalah ka menta sakola. Geus pugu sakola teh biayana teh gede. Boro-boro gratis lah, sanjang jajana, sanjang sagalana. Boro-boro naluk kolot teh keripu kieu teh gawe atawa kumaha ieu bakal kage menta sakola.
asinan got. Lumayan dan lagi. Nah gening mana embung dahar segala. Gua tuh geus asak sanguna segala nage. Cek mang sekolah mak. Yeuh loh, matelain embung nyakolakeun ieu. Pan geus pugu sakola teh loba biayana. Ai mah kudu kumaha atuh. Kapan mak? Cek batur oke. Sekolah teh gratis di pemerintah. Heeh loh gratis di pamarentah nama. Tapi pan kumaha maneh teh sakola teh kudu jajan. Ujung bekelna, ujung sagalana. Tak eta teh gratis, sagala lagi ku duit loh. Pokoknya nama mak. Cek mah yang sekolah. Astagfirullah loh, sabar nama kalau teh nyakolakeun ngan teu boga biaya. Da heueuh nu kitu nama bapa maneh Kang Karsan kayak negecan balik-balik. Pokoknya nama mak. Cek mah yang sekolah. Ya Allah. Ari mani bener yang sekolah. Naon mak? Ari mani bener yang sekolah. Nya mak. Nya enggeus atuh lo ari hayang sakola mah sok ku emak didukung. Tapi wayahna sim prihatin mun hayang jajan geus we mah wadahareun ti imah heueuh. Ulah loba pamenta da inung teh jama teu boga. Hah? Benar itu mak? Heeh jung lo sakola mah ku emak dinoakeun sing jadi jama pinter, jadi jama soleh, sing nurut heeh kakolo teh. Hah? Benar mak? Asik! Encing sekolah! Aku sekolah! Aku sekolah! Encing sekolah! Bang karunya ting anak urang, kitu-kitu ge anak urang. Aku sekolah! Encing sekolah! Encing sekolah! Encing sekolah! Tapi mak, encing kan auto buka seragam lah mak tuh. Nah, aku ke seragam nak. Oh, nyang satu yap, cong yang seragam nak, cong ke pasar yap. Kemana dulu nih mana Nah, mak? yap kumaha emak yap, cong yang seragam nak.